bawaning tepuguh cabak, maksud teh reka baheuhai nang karak. Nah, ari ngareret, bet nu tadi teh datang. Tapi samping nganu jeblok ku taneuh urut labuh tea. Ayeuna mah ngan baseuh bungkul. Kawas nama nyalingker terus balik ka cai ngumbah nu jeblogna. Manehna kageteun nenjok kuring geus aya di tepas. Terus kapipir imah asup ka dapur panto imah ieu pisan. Subrek cena dongeng Sunda sekali aja. Subrek cena dongeng Sunda sekali aja. Subrek cena dongeng Sunda. Nyi, cek kuring. Ieu teh Bumi Nyai. Sumuhun. Bari terus asup ka dapur. Kuring teu wani terus ngudag, nya balik deui bae ka tepas. Gek diuk deui. Tekung silila panto di tepas ka imah dibuka. Jol manehna kaluar mawa samak terus diamparkeun. Ayeuna mah geus nyisiran di baju sagala atuh sampingna make nu tufur. Angkat ka mana Bapak? Cek kuring Ka sawah. terus asup deui ka imah. Teu kadenge sorak-sorana deui. Sabot ngarap-ngarap sugan ngelol deui jorojoy hate kuring nanya. Nah, ieu budak awewe teh parawan atawa randa atawa boga salaki? Pertanyaan nu moal bisa dijawab ku kuring. Da puguh budak awewe nage bangun ngadempes di jero. Udud geus beak sabaraha kenyotan, geus beak sigaret aya tiluna. Teu daek ngelol deui budak teh. Ari kurunyung teh aya lalaki kolot make celana sontog hideung pinuh ku taneuh. Sukuna baraseuh kawas nu tas bebersih. Sarta diiring ku budak awewe teh. Masalah ieu bapakna piraku ari salakina mah sakitu geus kolotna. Gerentes hate kuring deui. Kuring buru-buru nangtung nyamperkeun manehna. Bapak, punten abdi teh kumawantun di bumi Bapak bari jeung teu aya nu kagungan bumina. Tacan kungsi tamat, kuring ngomong, si bapak teh geus ngajawab. Nuhun bae keur salinggih mah bapak. Kuring hareugeun. Naha jelema nu sakitu kolotna bat nyebut bapak ka kuring, da meujeunna mah nyebut ujang. Bapak teh Santara. Manehna ngomong deui. Sajongjongan kuring ngahuleng. Naha naon sababna nu matak disebut Santara. Tapi kuring kaburu inget. Nyeh kuring imut. Abdi mah sanes tentara, jelema biasa bae. Ceuk kuring. Eta meureun pedah kuring make pakaian sarua hejo cara tentara. Padahal papakean kuring mah harita teh bil sepetea. Teu hejo-hejo teuing. Manehna asup ka imahna sarta tekung silila jo datang deui bari mawa gelas nu dieusian ku bako mole atut daun kawungna. Nyai, gerana ngercai buru-buru. Haturan tamu. Manehna nitah ka anakna. Bapak teh ruas aya atoh aya katamuan teh. Bade aya pikeun saeunaon naon sumping kalebur singkur teh. Ah, teu kedah reuas-reuas. Abdi mah sejak ulin bae hayang terang pilemburan. Di mana atuh panglinggihan teh? Abdi teh di kota. Bari ngareret kana arloji. Geuning harita teh geus pukul 4 sore. Kumaha Bapak? Abdi teh tantos kaungian. Atuh nuhun bae nu aya bapak mah keur sarurumpaheun make kulem sagala mah. Mung nya kitu. Tekebat lantaran kapotong ku budak awewe teh datang nyodorkeun panimbal jeung cangkir. Kuring ngareret ku panon gerentes hate ngomong. Geulis. Tapi aya bedana jeung geulis kota teh. Ari si Nyai mah kawasna dasar budak gawe.
ramona teh teu marecut cara ramu gelis kota. Nyai, emak geus datang can. Ye, bejakeun ka emak nyayagikeun tuangeun kitu jeung mencit hayam. Ayeuna kuring nyaho tetela yen eta budak teh anakna, tapi naharanda atawa parawan kuring teu nyaho. Jol awewe kolot nyampeurkeun harempoy diuk pok ngomong. Haturan Bapak. Eta geus pok deui nyebut bapa. Atuh bari kalamas kelemes kuring ngajawab. Nuhun Ibu. Manehna diuk teu lila terus pamitan teh ka dapur cenah. Babawaan kuring kornet jeung sarden cistea dipasrahkeun ka si emak. Basana teh, Eleuh lauk kaleng. loba pertanyaan, bapak ka kuring, babakuna mah nanyakeun kaayaan di kota. Malah make nanyakeun keur usum naon sagala cenah di kota teh. Kuring, permisi rek ka cai. Geuning caina teh salembur eta mah katampian nu tadi teh. Saban imah katenjo ngarebul sarta kadengi ayeuna mah sora rea jalma di imah-imah. Malah barudak oge di buruan arulin. Atuh kacai ge ngabrul. Peuting geus mimiti reup-reupan sarta waktu kuring datang ti cai kasampak si nyai jeung emakna sasayagian dahareun. Di tengah imah dina samak rubak ngajajar sabaraha piring. Di antarana aya goreng daging hayam, teu tinggalieun sambal jeung lalap kacang jeung kicipir teu tinggalieun. Tuang oge Bapak, maklum di kampung mah atuh mangga nyangakeun. Cek emak. Tekungsi ngadua kalian kedemek kuring dahar. Da atuh poe eta mah dahar sangu teh kakara harita. Kuring dahar teh dibarengan ku bapa. Pengse dahar kuring pindah deui ka tepas sarta tekungsi lila saurang-saurang tetangga pada daratang. Lain bae lalakina tapi awewena oge katut anakna dibawa. Datang teh teu lalengohan. Aya nu mawa beuleum sampe jeung gula kawunga. Aya nu mawa cau Ambon, aya nu mawa buras, kabeh disodorkeun. Basana teh hayang katuang ku tamu cenah. Kuring diriung, atuh teu bisa-bisa oge da tara ngobrol lila-lila teh. Tangtu mun di Bandungan ku tukang nyarita mah obrolan kuring teh henteu ngaler henteu ngidul. Mimiti nyaritakeun kaayaan di kota, leos kana agama, terus kana tatanen, pendekna sagala dicaritakeun. Sanajan kitu, duka kumaha, kaanggapna. Kabeh pada ngabandungan, jigana teh taya nu tresepkeun. Nepi ka pukul 11, kuring ngobrol teh. Sarta sanggeusna tetamu tetangga marulang, kuring diangkir ka jero imah. Di jero imah, di sisi bilik, kuring nenjok kasur di tilaman ku samak sulam, jeung anggel galede teu disarungan. Gerak ulem Bapak. Cek emak. Bari nunjuk kana kasur teh, teu ngadua kalian deui, kuring terus ngagelehe. Sajeroni ngagelehe, hate kuring nanyakeun si nyai, naha geus sare kitu atawa ka mana? Baterus rasa, teu lila jol mawa samping kebat. Ieu sinjang keur kampung. Bari ditampanan, kuring rada lila mencrong. Tapi budak teh terus balik deui ka kamar, teu embol-embol deui. Bareto kuring kungsi ngalaman mondok di kampung teh ti harita mah kakara ayeuna ngarandapan deui. Tiis ceuli jempling taya redengean seperti di kota. Muka denge ngan sora jangkrik jeung bangkong. Nangkarak bengkang sakitu tas capek naha bet teu geura reup sare. Lembutan bet asup ka kamar leutik nu aya di jero imah eta. Kumalayang kana panenjo tadi diberang dicai keur mandi. Keur leumpang dina galeng, labuh digubdag ka kotakan, dipangku, imut. Nyaho ayeuna mah? Ceuk hate kuring.
Si Nyai teh teu boga salaki. Dina sela-sela bilik, ranteng cahaya panon poe asup ka jero imah. Ari reet kana arloji, si horeng teh geus pukul 10 beurang. Kuring kaberangan. Di imah sepi waktu kuring udang teh. Naha pribumi sarare keneh kitu. Ditenjo panto ka tepas masih keneh ditulakan. Ngan panto ka dapur tulak haina geus nangtung gigireun panto. Sarta barang kuring ngadeukeutan panto bat aya sorak kertak-kertek di dapur. Anabreh teh si Nyai nyorangan. Manehna ngalieug. Terus kukuring ditanya. Ari bapak jeung emak ka mana Nyai? Parantos ka sawah ti tadi oge, enjing-enjing keneh. Kuring rek ngomong deui, tapi teu tulus. Sarta teu kaharti, matak teu terus ngomong. Da kalah kabalik deui ka deukeut urut sare. Gek diuk sila tutug. Nya buruh, nya patani, geuning isuk-isuk teh bet arindit ka pagawean. Sirup keur digawe atawa digawe keur sirup. Timbul gerentes hate kuring, bari nginyot udud. Aya bedana, ari buruh mah digawena teh dikurung ku waktu, ari patani mah sadaekna. Si Nyai datang mawa retenong diasongkeun ka kuring. Naon eta teh Nyai? Ceuk kuring. Tuangeun, Tuang, sumuhun. acan si beungeut-beungeut acan atuh Nyai. Ceuk kuring bari terus nyokot anduk rek kacai heula. Pukul 10 geus rek dahar, da biasana mah santas mulang ti pagawean pukul 2 tea. Kapan dahar oge aya waktuna mungguh kaum buruh mah. Sabalikna patani mah daharna teh lain make waktu, tapi kawasna teh di mana lapar didinya dahar. Nya bae, lain di imah si Nyai bae, geus sepi teh. Tapi salembur eta mah geus aya budak nu cerik-cerik acan. Kawasna mah tinggal si Nyai bae sorangan di lembur teh. Kitu oge dumeh aya semah nyata kuring. Di pasir geus rentul deui bae cara kamari. Jelema-jelema pada digarawe sarta di saung-saungna ngelun haseup diriung ku barudak jiga nu keur barang beulem. Balik ti cai kasampak si Nyai geus ancemon sisi bilik nungguan tetenong dahareun tea. Bari nyicikeun cai tina poci kana cangkir, kuring ngareret ka si Nyai. Manehna tungkul, Ari Nyai geus boga salaki? teu kuring asa-asa teu ngajawab, kalah kaku lamas kelemes. Lamun teu ngajawab, tandana teu boga. Ceuk hate kuring. Nyai atos ka kota? Parantos Sabaraha kali? 2 kali. Resep di kota teh? Manehna ngabetem. Nyai daek upama ngumbara di kota. Ngabetem deui bae. Ditilik dibulak-balik, sepi budi, aya ulat nu katembong bogoheun. Boh ucapna, boh tingkahna, estu sawajarna. Beda jeung gambaran jero hate kuring, estuning sabalikna. Nenjo nu teu bangun sono, sifat nu taya guam, beda jeung telajak ngojang kota. Bet matak nambahan sari gelisna. Ati beuki kataji, raga jeung jiwa si Nyai pindah kana wang-wangan pikiran kuring. Katenjo ku kuring, dina ku bawaning, sakedeung-sakedeung direret. Polahna teu puguh, leungeunna nyook tungtung baju, bibirna rapet, beungeutna semu beureum, jiga nu ambek, tapi lain ngurangan manisna, kalahkan nambahan cahaya. Musa umur kuring, nu rarasaan mah kakara harita, nenjo sifat-sifat wanoja, hareup-hareup jeung lalaki, kitu petakna. Kuring remen, malah sok ngahaja di kota, manggihan wanoja, kok paamprok, pajonghok, pahareup-hareup, tapi ari nenjo sifat mojang kampung nu geulis mah kakara teuing. Tetenong ku kuring dibuka, ayeuna mah lain goreng hayam dengan sangu teh. Tapi pais lauk emas, angeun combrang, lalab seupan teu tinggalieun. Kuring rarat-reret. Bet naha taya kobokan? Si Nyai jigana mah ngarti terus indit.
Sarta tekung silila mawa kobokan di isi cai. Waktu keur nyodorkeun kobokan ka tembong ku kuring manehna imut. Hayu atuh urang dahar bareng Nyi. Ceuk kuring. Manehna gogodeg kalah kagek kemok deui di sisi bilik urut tadi. Kara oge kuring ngahuapkeun sakepeul sangu, manehna ngolesed terus ka tukang. Reka mana deui Nyai teh? Manehna teu ngajawab. Ku kuring dituturkeun bet terus diuk dina jojodog hareupeun hawu. Sarta ari geus kanyahoan teu indit jauh mah, kuring balik deui nuluykeun dahar. Nenjo talajak si Nyai kitu, kuring bet leutik hate. Asa ambon sorangan, nu hayang teu dilayanan, tungtungna timbul nafsu murugul. Angkuh ku kalalakian teu kaharti, teu pira mojang kampung nepi ka teu bogoheun ka bujang kota. Keur tengah-tengah dahar teh, buru-buru kokocok, terus ka dapur. Gek diuk dina jojodog di geureunana. Manehna rek kenjat, gancang ku kuring dicekel puhu leungeunna. Ceuk kuring. Calik Nyai, akang rek nanya. Manehna mencrong sakedeung. Terus tungkul deui. Nyai, kumaha lamun Nyai jeung akang ka kota? Manehna melong sakedeung, tungkul deui. Bari ngorek-ngorek parako ku songsong. Kumaha Nyai? Bungkem ngan ngareret saeutik. Kumaha? 3, 4 kali kuring nyebutkeun kumaha. Malah panutupan mah make dibarengan ku nyampaikeun leungeun dina tak-takna. Kuring kadenge lalaunan pisan cenah. Kumaha bapak sareng emak bae? Sugan ngan sakitu pibasaeun. Tapi kuring geus ngarasa bungah, sakali deui kuring ngucapkeun. Kumaha? Bari ditompokkeun lalaunan kana ceulina. Aneh bet ayeuna mah dijawabna teh ku godeg. Kuring bingung, dicoba sakali deui ngucapkeun kumaha. Kalah ngabetem, kuring beuki bingung, mangkani hate bet jadi ngageter. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur neangan bagian 2. Saterasna nyambung neangan bagian 3. Kirang langkungna sim kuring nyuhun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.